Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sundan Cing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra dina gelaran dongeng Sunda Munjung Gondorwona nyaeta dina bagian ke-18. Mitra kaum dangu langkung tipayun simkuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan boh bilihna aya kasamian boh dina nami dina tempat atanapi gelar sareng sajabina lumawi da ieu mah ngan saukur carios fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Mitra supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga dangukeun deui wae kalajenganana carios dongeng Munjung Gondorwo dina seri ke-18. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, dugi harita anjeunna reuas sing horeng lauk teh saukur ngajol ka luhur teras belem deui kana bak. Dugi duaanana teh ngantosan ka antawis jam 4 subuh teu aya kajadian nu mantak nyieun kaanehan sapertos nu kamari-kamari dugi ku ayana lauk lele. Wah lapur bah ditungguan teh dugi kacangkel ieu beuheung ngantos-ngantos sugan mah bakal aya anu aneh geuningan teu aya wae bah. Ceuk Mang Wawan. Harita ngarasa nyerah dume geus cangkeul noong ti selahan bilik ka eta lauk nanging teu aya kajadian aneh nu bisa dipanggihanana. Nya Wan, hari kieu mah nya geus lah sarekeun we Wan. Abah ge geus teu sanggup deui keur noong teh. Panginten wapoe kamari mah aya lauk teh geus rejeki we eta mah Wan. Geus lah, urang sarekeun we Wan. Sugan teh mun urang sare mah meunang deui rejeki teh Wan. Tembal bah Ajo nu sami geus cangkeul dina harita milih kanganggesan noong si lauk. Rumasa da geus sababaraha jam manehna tetempoan wae kana bak. Nanging teu aya hal-hal anu aneh, aya oge ngajol jeung ngagalabag. Lauk mah da wajar teh ngaran lauk geus kaumumanana kitu. Bujeng dina bak, dikali jeung di balong ge da sami ayana. Nya singetna harita Mang Wawan balik ka kamar sorangan. Ari dugi di kamarna sing horeng ningal Nyi Murni duka ti iraha geus tibrah. Anjeunna teu loba carios, langsung narik simbut da hawa ge karasa tiris janten carios harita. Mang Wawan milih ka sare ku ngarasa banget tunduhna oge para mitra. Para mitra kaum dangu, gancangna carios harita di wayah isuk. Diwangkara nyorot ti wetan, hibarna mereka bungah keur dina waktos harita. Ayam jagoreang keur kongkorongok di saban palataran wargi. Kitu deui recetna sora manuk anu ngabubuhan di tatangkalan saban pakarangan di lembur. Cuitna lirnu keur ngahaleuang ditambih liwir angin nu ngoyagkeun ka daun cau di pakebonan. Oyagna siga gugupai anu lawas ilang palai geura diamprokan kunu dipikahayang. Nyi Murni kaleresan harita teh nembe hudang. Anjeunna nempo salakina masih nyangkerek sare teu wantun keur ngagugahkeun. Sabab pamikirna pasti geus cape noong kana eta lauk nu dianggep lauk ajaib. Nya harita Nyi Murni oge lajeng wae muru kana bak. Leres wae para mitra si lele teh geus numpuk deui pinuh dina eta bak.
Kiwari manehna teu rea omong sabab danggeus biasa katilu isukna manggihan lauk lele anu aya sorangan dina eta bak. Alhamdulillah ya Allah, hatur nuhun anu geus masihan deui rejeki ka kaluargi abdi. Mugia barokah jeung salamet kangge kaluargi abdi teh, amin. Kocapna Nyi Murni muja syukur kanu agung anu geus masihan deui rejeki di isuk harita. Lantaran nganggep capek kasalakina nu disangki pasti nempok kumaha keanehan anu keur peuting tumiba ka eta lauk. Nyi Murni ge ngarasa penasaran hayang ngeureun ningal Mang Wawan hudang ngarah keur ditaros ngeunaan carita anu dipanggihanana ka eta lauk. Janten penasaran kuring teh palai ngadangu caritana ti Kang Wawan jeung Abah. Kumaha sih cara si lauk teh bisa merekeun ieu lele sakitu loba? Gunemna dina hate bari harita manehna milih misahkeun heula ka lauk teh dina jarigen wadah lauk anu kamari. Dugi kareres misahkeun lauk nu geus-geusi kana dua jarigen pinuh, anjeunna teras ngagentos deui kana cai lauk kangge si lauk bodasna. Lajeng diteundeun kana tempat anu tadi. Kiwari anjeunna muru katampian nu bade mandi di isuk harita para mitra. Nya para mitra kaum dangu, singgetna harita Nyi Murni reres mandi jeung dipangangge. Anjeunna lajeng nyapukeun buruan imah runtah tina keliang daun nangka anu garing teh digundukeun. Teras weh dur didurukna. Lajeng anjeunna muru ka hawu nyiapkeun beas keur dieusikan ngarah dina hudang Bah Ajo jeung salakina sangu jeung deungeun teh geus aya sadaya. Teu lami rengseng ngeusikan, lajeng manehna teh nyangu. Aya nu uluk salam ti luar nu sing horeng eta teh Mang Yayan para mitra. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam. Sakedap Mang antosan. Nyi Murni lajeng nyamperkeun, panto dibukana jeung Mang Yayan ge harita asup. Kamana umur si Wawan masih sare keneh suga jeung Abah teh? Tarosna harita bari masihan rantang ka Nyi Murni. Masih sare Kang Wawan mah. Dumeh peuting teh sareng Abah tos nyendak lauk ka lelang ngara dioper ka bandar di pasar. Oh kitu. Ya hari itu lauk naon lo bageuningan lele teh ieu wah. Sumuhun Mang, nyaeta dupi ayeuna mah Kang Wawan teh nuju usaha kitu we meser lauk leleutikan ngara dioper. Meunang untung saperak dua perakeun. Nyahatur lumayan lah dibanding ngecerik mah da sakapeung teh meunang sakapeung henteu ari ngajala mah Mang. Ceuk Nyi Murni tembalna harita sabisa-bisa ngarah teu janten juriga keur Mang Yayan. Dina terangna aya lauk lele dua jarigen. Ari ieu dimakan ditutukpan lauk naon mur? Bodas ieu mah lauk teh. Halus euy. Tarosna ka Nyi Murni tengah aja harita Mang Yayan teh noong kana bak anu ditutupan. Nu sing horeng katingal lauk bodas anu diingon ku Mang Wawan para mitra. Saurna mah lauk arwana eta teh Mang Yan. Ngahaja bade diingon ku Kang Wawan teh da kenging ngajala waktos di Kali Galagah eta teh Mang. Lain dijual wae ka tukang lauk hias mur. Lumayan nya awis hargina lauk nu kieu mah. Puguh tadina mah bade kitu Mang. Ngan saur Kang Wawan teh ulah saurna teh lebarkeun we bade diingon dugi gede. Ari Mang Yayan ngaja nganterkeun rantang doang atanepi bade ka mana Mang sinarian isuk keneh tos ka dieu bade rapi deui panganggena. Taros Nyi Murni bari manehna manembalan ti pawon. Ulantaran ngangsurkeun pangpung geringan kana pawona da keur nyangu teh para mitra. Ieu teh bade nganterkeun mitoha mulang bor. Tadi nama sakantenan mun Wawan geus udang mah bade ngawartosan ceblokan urang sugan teh Wawan nganggur jeung butuh. Itu nu mawi ceblokan di Haji Satimin teh isukan panena. Ngan moal mungkin urang geus balik deui ka lembur isukan mah. Dan nu mawi sadayana ngiring ka ditu mur aya rencana pamajikan teh bade lahiran di lembur mitoha. Tembal Mang Yayan. Nu mawi salian tinganterkeun rantang teh aya tujuan bade masihkeun ceblokan oge ka Mang Wawan.
Pamikirna hatur lumayan daripada dibikeun kanu sejen mah langkung saya mikeun ka Mang Wawan salaku batur caketna. Numawi da kiwari anjeunna sakaluargi teh bade titirah samentawis kalembur mitohana dugi ngantosan lahir pamajikanana di ditu para mitra. Oh gitu Mang. Tapi da kamari teh saur Kang Wawan oge anjeunna tos aya janji bade nguras empang di Manggala. Nya panginten moal tiasa pami isukan mah Mang. Mun pageto panginten tiasa Mang Yayan. Oh ya pamit itu mah sawios mur. Gen atunya aku urang dibikeun ka batur. Kedugikeun we ka Wawan sadi urang ka dieu. Pikiran teh satasa dibikeun ka batur ya mending ari ka Wawan heula mah. Nuhun Mang Yayan, hatur nuhun. Mangga ke diwartosan Mang Yayan, pesena ka Kang Wawan mun tos hudang. Tembal Nyi Murni para mitra sanes nolak rejeki. Da panginten ayeuna mah manehna ge santeuna ngarti. Mun teu paribasa mah Mang Wawan teh keur fokus ngurusan lauk bodas nu saban isukna tiasa masihkeun lauk kangge diical ka bandar di pasar para mitra. Mur, pamit kitu urang panenggeus ya Mur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam we ka biyuni nya Mang. Insyaallah mun tos lahiran masakan tenan ngelikan orok abdi bakal kaditu sareng Kang Wawan Mang. Tembal Nyi Murni harita oge Mang Yayan teh mulang. Anjeunna ngingki garah wetan panginten tea bade nepungan heula kanu sejen. Keur masrahkeun ceblokan parena nu bakal dipanen isuk. Ngarah aya tanggung jawabna sareng anu gaduh sawah nu geus mercayakeun ka manehna ku diberena ladang ceblokan para mitra. Para mitra kaum dangu, beurang harita antawis jam 10 Mang Wawan nembe hudang kitu deui kasusul ku Bah Ajo. Anjeunna kaluar deungeun jeung sangu geus sayogi kasanding di bale. Sanguna handeup keneh meunangakeun. Sedengkeun deungeunna oge goreng lele jeung tumis kangkung. Nya Mang Wawan harita ge reuas deui, luping geus aya deui wae lele teh anu dipisahkeun kana jarigen ku Nyi Murni. Dipisahkeun iraha lele teh Mur? Taros Mang Wawan ka Nyi Murni bari harita nempo ka eta jarigen nu kantun dibawa wae ka manehna keur dijual ka pasar para mitra. Waktos isuk Kang, hudang sare teh samemeh mandi kumur dipisahkeun heula kana eta jarigen. Ngarangke akang tos tuang teh kantun mantun wae kana sapeda ka pasar. Kumaha waktos wengi teh Kang? Cobi caritakeun Kang, kumaha wujud si lauk teh Kang? Numawi Murni mah da kasarean. Taros Nyi Murni ka Mang Wawan dupi manehna manyangka teh Mang Wawan hasil tina noongna basa wengi jeung Bah Ajo teh para mitra. Eta geus aya deui lele teh Wan. Saha nu misahkeun? Bah Ajo naros. Pok we Mang Wawan nembalan. Murni Bah. Sugan teh Abah terang wengi kumaha carana lele teh bisa aya deui Bah? Nyi Murni lajeng we surti pangpangna Bah Ajo naros kitu numawi waktos peuting noong teh berarti teu ngahasilkeun carita para mitra. Nya justru eta Mur diantosan ku akang sareng Abah dugi ka subuh boro pisan bisa manggihan nu aneh. Nu aya mah ukur ngajul doang kaluhur sakali lapur we pokona mah Mur. Tembal Mang Wawan. Singet kahartos ku Nyi Murni berarti memang harita teh teu katawis kumaha keanehanana si eta lauk bisa merekeun deui lele anu sakitu loba. Nya geus Kang pami kitu mah gampil gurem catur mah sok ayeuna mah ditu we mandi heula Kang. Lajeng tuang manawi Abah bade tuang teh heula Bah. Mangga ku Murni diurukeun heula atuh. Ya sok Mur Abah tuang we heula. Geus si Wawan meusina mandi heula we. Tembal Bah Ajo para mitra harita milih ka tuang ti heula. Sabab ditampian geus aya Mang Wawan anu bade mandi beurang harita. Teu lami Nyi Murni ge lajeng nyandakeun piring tina pago. Anjeunna tur ngurukeun sangu jeung deungeunna kangge Bah Ajo teh. Nya harita dicaturkeun Bah Ajo mah kop tuang teh heula kalayan nikmat ku deungeunna goreng lele jeung tumis kangkung para mitra.
Para mitra kaum dangu, carios kacarios ingetna kiwari sarerea teh geus reng setuang. Nanging ngeunaan perkawis lelete tetep kene dicarioskeun. Panyangka jeung panyangka janten timbul ti masing-masingna dumeh ku cara wengi anu teu bisa manggihan kaanehan. Nanging saukur buktos we deui anu nyata di enjinganana para mitra. Wan, berarti ayeuna mah geus jelas. Numutkeun Abah mah moal bakal manehna teh nunjukkeun nu lain-lain mun ngahaja di antosan mah Wan. Sabab da meureun nu halus teh bisa ngadenge cara urang harita Wan. Ceuk Bah Ajo panyangkana kitu ngeunaan si lauk teh para mitra. Sumuhun Bah, abdi ge tadi mandi teh janten aya jol pikiran we anu sami sapertos Abah. Nya kiwari manggeus lah urang teh ulah rek wawanian kitu ieu kaeta lauk, nu mawida lauk teh teu nyusahkeun oge ka urangna. Suganta kudu ngayakeun tumbal jeung sajabina, pan manehna mah henteu. Ku kituna ti danget ieu mah banggeus urang teh cekap nampi we pamere ti anjeunna saban isuk. Tembal Mang Wawan, manehna ge sami langkung mikir keur ngantep cara kahayangna si lauk. Nu kumaha we asal tong ngahesekeun kanu ngingona dumeh mun leres kahayangna embung dipanggihan ku Mang Wawan jeung nu sanesna. Dina gunem catur harita Nyi Murni lajeng emut yen Mang Yayan teh waktos enjing kongsi nyemah sakedapan. Wah sumuhun Kang, tadi isuk teh aya Mang Yayan ka dieu, malihan dugi nempok kaeta lauk teh. Teras kumaha manehna naros ka Murni? Sumuhun Kang, naroskeun lauk. Dupi aya lele anu loba sareng lauk bodas. Ceuk manehna teh kunaon teu diical ka tukang lauk hias Mur. Ku Murni teh diwaler we lauk arwana. Ngan ngahaja diingon ku Akang janten teu diical. Tembal Nyi Murni, harita surti Mang Wawan ge kana maksa tembal Nyi Murni ka Mang Yayan teh saukur nyumputkeun kaajaibanana ka si eta lauk bodas para mitra. Si Yayan teras naros naon deui? Lele ti mana kitu nya Mur? Naroskeun Bah, dan ku Murni teh diwaler kenging peuting Kang Wawan sareng Abah nyandak lauk di palelangan kangge dioper ka bandar. Nya kiwari mah saur Murni teh usahana. Najan kenging saperak 2 perak atur lumayan dibanding kedang ngajal atanapi ngecerik mah nu can tangtos bebeunanganana Bah. Tembal Nyi Murni ka Bah Ajo, jeung Bah Ajo ge unggut nu nandakeun saluyu kana kocap waleran Nyi Murni ka Mang Yayan keur isuk para mitra. Rek naon Mang Yayan isuk-isuk geus ka dieu nya Mur? Ngahaja ulin atanapi peryogi ka Akang. Taros Mang Wawan harita ka Nyi Murni, dupi sinarieun tarat-tarat disasari Mang Yayan teh aya ku isuk-isuk geus nyemah ka manehna para mitra. Justru manehna teh bade masihan ceblokan kangge isukan saurna mah. Nu mawi anjeunna bade cicing di imah mitohana heula saurna teh Kang, bari ngantosan ciuni lahiran. Teuing eta nama kupedah naon dugi kudu ngungsi ka ditu teh. Da Murni ge alim jero teuing naros ka dinya nama, dupi bisina urusan pribados eta mah Kang. Lajeng diwaler naon ku Murni ditampi ceblokanana. Taros deui Mang Wawan ka Nyi Murni saprakna terang tujuan harita Mang Yayan teh nyemah di waktos isuk para mitra. Ditolak Kang, da pikir Murni teh langkung kene saena Akang fokus wae ngurusan lauk. Dumbuk hasilna oge saban isuk geus bisa meunang duit. Ku ngicalkeun ka pasar daripada ku capek-capek ngurusan ceblokan. Halus pami kitu Mamur. Jawaban maneh teh geus cocok Mur, janten bisi aya anu naros saha wae ge ngeunaan damelan Akang ayeuna mah Akang teh bisa ngawaler ku bisnis lauk. Nyata sapertos tadi anu ku Murni kocapkeun ka Mang Yayan. Tembal Mang Wawan bari nyaluyuan kana kocap waleran Nyi Murni harita. Anjeunna memang rek fokus ngurusan lauk, bodina cara ngurus caina jeung mikir ka payuna kangge tiasa merekeun tempat anu gede keur ngabenahan eta lauk para mitra. Nyanggeus Bah, oge Murni. Mumpung can sore atuh ieu Akang bade ka pasar heula nya bade ngicalkeun lauk ka bandar kamari anu nampung lauk ti Akang. Ceuk Mang Wawan ka Nyi Murni jeung Bah Ajo para mitra. Lajeng anjeunna cengkat tina calikna gentos anggian ku paranti kakali lajeng ngangkatkeun kana eta jarigen nu geus kaeusi lauk lele teh ngarah ditalian kana sapedahna sapertos kamari deui. Nya para mitra kaum dangu, singgetna harita reres nalikeun jarigen kana sapeda,
Wakil jari teh lajeng datang nu bade masihan wartos papait ka Mang Wawan jeung kaluargina yen saurna teh Neng Nong ieu teh para mitra. Dongengna kabujang Neng Nong. Ya insyaallah urang lajengkeun deui wae kana seri ka-20 nya mitra kaum dangu. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayeuna simkuring jeung Adnan nyuhun pamit undur diri sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.